di imah Ya, itu sorangan. di eueuh batur ieu urang teh yang curhat. Kadi di eueuh batur di induk we. Kami ieu sorangan we bukaan Facebook. Ini curhat sok atuh kadieu. Cek, ari salah ke mana? Gawe netak oge. Oh, atuh berarti urang duaan ieu teh di dieu teh. Duaan we urang ngaweh ieu. Oh, bener artinya urang duaan heueuh. Duaan we. Cing ece kami rek nanya ye ka ece. Tanya naon tuh ece ka kami. Oh gini ayeuna mah rame gini status Facebook teh, status malam Jumaah gini. Cing ece inget keneh teh ka malam Jumaah. Oh, ece kami oge meni sok hayang nyen status ieu malam Jumaah gini kelas batur. Oh meni rame gini kan. Sok atuh inget keneh teh ka malam Jumaah. Ya inget atuh ece kami mah da kami teh ieu lain sekolah si keneh ora keneh, masih keneh inget keneh. Carana yang apa? Heeh sok kumaha atuh carana yang ari Nuka inget hiji, keneh mah. nuka hiji ieu. Kan biasa gini di kamar teh ditoel pipina. Oh. Nuka dua geuning sok apa? Sok naon? Dicabak beuteung. Baru ngagibrid. Dicabak teh geuningan apa meureun? Dua. Aduh. Ai urang mah malam Jumaah teh sok gandeng ku di kamari mas, aya nu nerekel. Uluh. Eta naon nu narekel ece? Oh, using gelut di luhur parah. Kitu. Cing ceu atuh kami teh rek nanya ece teh yang tipena nu kumaha. Cek gampang ke abi mah handua tipe nuka hiji kayak nu gede, nuka dua kayak nuka nol. Cing rek nanya ke heula. Kumaha? Nu gede teh gede naonna? Sok hayang seuri ayo ece. Oke hayang Nuka seuri. hiji, heuh nuka hiji ieu. Heeh, sok. Gede milikna. Oh tuh. Nuka dua kanal Naon kita kanal naonna? kanal duitna atuh ece ditanya we. Nu kanal teh. Cek atuh rek nanya lain buru-buru gerak kawin ari alus mah tipena geuning geus sararae kitu. Level mah kudu tinggi ceu ulah renah atuh. Sok atuh gerak buru-buru bangkong usum hujan meh haneut aya nu ngeukepan. Heuh atuh ece piraku kami teh kudu kawin jeung terong.